surutu sihatihi arba'atu asya. Hari syarat sana puasa ya opat hiji agama Islam. Ahok teu sah puasa. Artina kafir mah Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu teu sah puasa lantaran kurang syaratna. Di antara syaratna kudu beragama Islam. Jadi aya syarat mamaya tawaqqafu wujudu syai'an wujudihi, sesuatu anu tawakuf ayana perkara kana eta kana wujudna eta perkara kos salat ya syaratna kudu wudu. Berarti lamun teu wudu teu bisa salat. Tapi aya mah wudu henteu kudu salat ge henteu naon. Ngan syarat sahna salat kudu wudu ta eta syarat ngaran. Iki sarua syarat sahna puasa kudu beragama urang mah alhamdulillahirabbil alamin lahir ka dunya urang geus terbentuk Islam lantaran indung bapa urang Islam. Urang mah lahir ka dunya geus teu hese capek hese beleke langsung geus molongpong lawang sorga. Tinggal ditutup apa henteupna. Dua aklun berakal yakni tamyizun geus jelema nu teu tamyiz kaya ning edan atawa sobi budak leutik ta eta teh can tamyiz eta encan wajib aca teu sah puasa na lantaran kurang memenuhi syaratna kudu boga akal. Ketika budak ieu ngalaksanakeun puasa bae training ieu ganjaranana engke jang indung bapana. Tilun nikoun min nawi haidin suci tina sebangsa haid nipas wiladah na ieu kudu suci tina eta bagi kaum awewe. Lalaki mah eueuh haid paling nongtot bool. Eueuh haid di wajang kaum wanita kudu bersih tina haid nipas wiladah. Haram awewe nu keur haid puasa haram. Sanajan jana ahli puasa tetep bae teu meunang puasa. Nomor kaopat wa ilmun bikonil waqti qabilan lissaum nyaho ayana waktu narima kana dilaksanakeun puasa. Nyaho ka waktu puasa nah kos urang kuari deuk nganyahokeun waktu puasana iraha ke insyaallah urang jelaskeun. Syarat wajibna puasa aya tadi mah syarat sahna puasa kuari mah syarat wajibna puasa 5. Hiji Islam urang alhamdulillah geus kawajiban puasa. Kulantaran syarat wajibna Islam atuh jelema murtad ge lantaran tatadina agamana Islam nya kewajiban puasa ngan teu sah kuari mah lantaran nya kaluar ti Islam bongan tatadina Islam jadi kewajiban puasa jelema murtad batat. Kulantaran nya teu puasa disiksa ke di akhirat. Nomor kedua taklif balik berakal. Budak letik nu edan nu ayan mabok wajib puasa. Nu wajib puasa mah nu kataklif ku syarat jelema balik jelema boga akalna sampurna eta wajib puasa. Katilu itokoh kuat ngalaksanakeun puasana. Aki-aki nu geus kolot aki-aki mah kolot aki-aki ngoraja. Aki-aki nini nu geus karolot nu geus teu kuateun puasa
ieu teu kudu puasa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha teu kuat puasa teh lantaran geus aki-aki teges nini nah eta teu kudu puasa urang ngeuneuh aki-aki jeung nini emang teu pati resep ieu sebenarnya urang lalaki neuleun nini ribet sebenarnya geus eueuh pikahayang tapi eta Kiai Akik ngimpi Syekh Akik teh seorang kutubul aulia ngimpi kapanggih jeung nini ukuran umur 100 tahun tapi maka sedo waluh maka bola-bola Masya Allah lipen hui hebat jasa ya Allah ya Rabbi make ieu lagi non ngaranna wedakna aya meureun bangsa 2 cm wah hebat jasa make lepis ya Allah ya lidi bengking bongkok make lepis biasa make kaos biasa ya Allah jadi sakit teh bingung ngagerokeunana ai digerokeun neng geus kolot ai digerokeun nini pakaianna pakaian si neng nya kumaha ngagerokeunana ya digerokeun neng cek ih neng cek nini atuh ya mah oh atuh kader ni ih nini neng atuh ih si kumaha cek nya ai kader tuh ning ne atuh neng ni kade aya naon sakeun ieu bandek ditanya bae ai nini nu sebenarnya saha ieu kieu ini lain kitu asana ku teu pararantes di kolot-kolot pakaian kos kieu nyana seri bari senyum teh ya Allah aju matana biasa ting ting gitu cek saya kita udah gede ada gede amat laga nini baik jai sadajan dikicepan gitu hayang gak sia tapi nyana ngicepan biasalah awewe mah kos kitu komo jahe mah sujam senyum ngadeketan ditanya deui ku si Akik ai nini saha nu sabenerna kula teh dunya cakna oh dunya cakna kula dunya kula geus kolot ngan kula ngahajat cek yana make hiasan supaya jelema tertarik waduh atuh dia kos kieu mah jelema meureunana hampir tertarik kabeh ka nini alhamdulillah cek yana biasanya lagi nyebut alhamdulillah paseh alhamdulillah cek yana loba jasa jelema nu tertarik ka nini komo lamun di deuleu di tukang meni nini teh atuh teu kadeuleu kolot da ieu mah buuk di blow gini tak jadi dunia teh geus kolot ngan dihias geus lamun aya jelema dagang karung ngiprik-ngiprik karung berarti eta teh keur ngiprik-ngiprik nini jelema dagang di toko berarti nyana keur nungguan nini deres teman udara ragang kabeh eta mah ieu kiai nu ngudag-ngudag dunia berarti ngudag-ngudag nini nu ceramah neangan dunia berarti Al-Qur'an ojol jeung ya Allah eta urang lamun dikitukeun mah oh masyaallah ini bengki katilu kaopat wasihatun jeung sehat wajib bagi jelema nu sehat di bulan Ramadan ngalaksanakeun puasa Ramadan sebab geus mencapai kana syaratna nu penting manehanana sehat lamun gering teu kawajiban puasa wajib puasa gering. Ustad kaya mah jawara. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan. Keur ngadahar goreng sangu.